pamirsa kaum dangu sadaya di mana wae ayana. Sumangga ayeuna urang lajengkeun deui hanca duka Tunda nyaeta dongeng Sunda dina carios buronan anu bagian ka-10. Mangga wilujeng ngadengkeun. Berita ngabeledug da kapal patroli alatan aya nu ngabom geus nepi ka Nurul jeung Yanti. Tuluy Nurul nyamperkeun ka kantorna Yanti, geus kitu manehna duaan ngawangkong. Geus apa? Naon sababna eta kapal ngabeledug? Nurul nanya ka Yanti. Sabenerna ieu nu dibikasieun ku pamarentah Amerika pon kitu deui Indonesia. Sindikat internasional penyelundupan senjata geus mimiti nempokeun yen manehna aya miheulaan lengkah urang, sabab manehna geus yakin urang geus apa ngala sagala rupana. Ieu mangrupa hiji peringatan sing sawae nu ngahalangan kamaranehanana mangka kudu daek narima akibatna. Ari eta teh sejenis senjata naon emangna, sabab Departemen Pertahanan kawas anu nutupan kejadian anu sabenerna ka rakyat mah. Eta teh sajenis bom nuklir anu boga daya ledak anu pohara daya ledakna. Yanti nemalan. Terus kumaha ayeuna lengkah urang? Cek Nurul deui nanya. Hasil laporan para telik sandi, Markas ieu komplotan teh nyaeta ayana di sisi laut. kahilman ku tatangkalan nu baradag. Hasil foto satelit gagambarkeun Eta tempat teh pohara lobana pangawal anu ngajagana. Samalah mah geus terlatih para penjagana teh. malahan mah unggal 2 minggu sakali diayakeun latihan perang. Alat tempurna ge loba, malahan bogaeun helikopter perang oge. Acan deui mobil-mobil perang anu geus dimodifikasi. Anu super canggih. Yanti ngajentrekeun ka Nurul. Maha, pake kakara nyarita ayeuna atuh ari geus apa markasna mah? Cek Nurul hemeng. Ieu bedana cara digawe antara urang duaan. Ilaeng polisi geus pasti hayang pok torolong, kuring intelijen boga cara digawe anu khusus nengetan hal anu paling leutik. Iraha urang bisa di kereta tempat? Nurul tumanya. Anak buah kuring anu nyolusup muru jadi tukang sasapu di tempat eta geus mere laporan. Sakirana cek manehna urang kudu tingker kakara urang serang. Engke kira-kirana anak buah kuring anu keur nyaru di tempat eta geus bisa nyalamatkeun Ustad Jaja kakarak urang serang eta tempat. Tah, sing ayeuna ge eta tempat teh Geus ditingker ku pasukan khusus gabungan Amerika Indonesia, tinggal nungguan komando ti kuring ngungkul. ceuk Yanti deui. Gusti, nah kuring teh dibejaan perihal ieu ku atasan. Naon maksudna disuputkeun ti kuring? Nurul jaga urang. Pamiarsa kaum dangu di mana wae ayana.
Sabab ieu perkara teh geus aya patalina jeung kapentingan negara luar, mangka markas besar ngayakeun hiji strategi. Nyaeta Nurul dijieun eupan pikeun manehna. Sabab lengkah Nurul engkena nu jadi patokan pikeun maranehanana nyokot kaputusan kahareupna. Padahal nu sabenerna mah markas besar geus boga jalan sorangan di satukangeun lengkah Nurul. Lengkah ieu mangrupakeun strategi ti Departemen Pertahanan. Ayeuna mah hayu urang buru ka markas komplotan para penjahat eta. Urang rengsekeun ieu perkara budakeun pasukan khusus hidup. Ngan omat tetep kudu aya dina komando kuring. Ceuk Yanti deui. Duluy maranehna doan ngadius muru ka markas Rusia soma katut komplotan panyelundup senjata internasional. Pamirsa, kau belangu di mana wae ayana. Ringkes carita, geus tepi ka tempat anu dituju. Bener we pasukan khusus gabungan geus aya di dinya, malahan mah dipimpin langsung ku Mayor Jenderal Natakusuma. Ningali Nurul datang ke tempat eta. Mayor Jenderal Natakusuma hemeng, sabab ngahaja Nurul mah teu dibejaan. Antukna Mayor Jenderal Natakusuma ngajentrekeun parihal anu sabenerna ka Nurul. Geus ngajentrekeun sagala rupana. Tuluy disaluyuan yen Yanti jeung Nurul nu ti heula asup pikeun ngalumpuhkeun penjaga pos utamana ieu markas. Geus kitu tuluy Yanti jeung Nurul saralin baju. Nyaeta pikeun nyaru jadi tukang jajamu ka eta tempat. Sabab geus yakin ieu markas teh jarang pisan kadatangan ku awewe. Yanti jeung Nurul nu memang spesialis jeung ahli nyaru geus teu hese nyaperkeun pos penjagaan eta tempat. Barade jamu kuatna Kang. Ieu barade. Cekreng jamu ti kuring mah geura. Yanti mimiti ngagoda. Muhun Akang, jamu abdi duaan mah kilat pisan. Bisa sakuat banteng. Nurul nempas sarua genitna. Pamirsa, ieu para penjaga anu memang jarang pisan nempo awewe di tempat eta. Katambah ningali dangdanan Yati ajeng Nurul anu semrohai, ngadadak paburisat paheula-heula nyampeurkeun. Nurul jeung Yanti dirariung ku para panjaga nu lalaki wungkul. Sabaraha sagelasna neng geulis? Ceuk hiji lalaki bari noel ka Yanti. Murah pisan atuh Kang. Ukur 5.000, Yanti nemalan. Ringkes carita, ku keahlian ieu Nurul jeung Yanti nyaru, antukna manehna duaan dibawa ka pos jaga. Maksudna mah arek langsung nyobaan khasiat jamu anu dijual ku manehna duaan. Meneran geus di jero pos. Tuluy pantau ditutupan geus tinggal duaan, laju kawas nu nyawe Yanti jeung Nurul teh daek di anu-anu. Penggulung gusu atuh Akang, apana neng teh nu Akang ayeuna mah? Ceuk Nurul bari diuk sisidipan. Laju ieu lalaki anu duaan marukan pakaian kabeh nepi ka bulucun. Tuluy ngagabruk ka Nurul jeung Yati, barang ngagabruk hiuk. Cia! Kudat! Beungna dihantam ku tanaga satarikna nepi ka kadenge sora tulangna hancur. Prak! Sora tulang beheung anu potong.
kulapes dua laki perlaya sehari tahun geus kitu laju diseret ka hanapeun risbang anu geus paraeh teh kitu we saterusna nepi ka beakna ieu panjaga pos utama teh. Ayo nama orang muruk ka jero kebenaran itu aya jalan asup anu malipir cek Yanti. Sapanjang jalan asup ka jero nurul ukur nurut karena segala perintah Yanti. Memang bener ketempo pisan pengalaman anak ieu Yanti dina sagala widang ditambah ku alat-alat canggih nu dibawa ku manehna ditambah nalika ngabubrakeun hiji musuh teh menikah cida gampangeunana. Nurul ukur molohok ngembang kadu. Sapanjang manehna jadi abdi negara, kakara ayeuna manehna digawe bareng jeung saurang agen Rusia anu pohara pisan pangabisana. Teu salah panata kusumah nyarita yen aya hiji agen asing anu kacida pisan ahli dina sagala widang. Memang bahaya pisan lamun dipake jalan nu teu bener mah. Gerentas Nurul. Nepi ka hiji rohangan meneran pisan panggih jeung anak buah Yanti nu keur nyaru. Tuluy manehna duaan dibawa ka hiji rohangan nyampak jajakeun ngagoler dina risbang. Alhamdulillah Bu, kuring bisa nyalametkeun Kang Ustad ka tempat ieu bari jeung hese oge. Kitu cek anak buahna. Meneran ninggal kayaan jaja Yanti nepikeun ka Murag Cipanon alatan ku karunyana. Duh Gusti, nah bisa kieu. Yanti ceurik balilihan bari ngagabrug awak jaja. Anapun Nurul jeung anak buahna Yanti ukur silih teuteup. Manehna teu nyangka jeung aneh kunaon Yanti bisa nepikeun ka kitu. Antukna manehna boga pamandegan sewang-sewangan yen Yanti bogoh ka jaja. Kang Ustad, ieu abdi Yanti udang atuh Kang. Ulah kieu wae. Ceuk Yanti deui bari angger ceurik balilihan. Kusabab awakna digaingkeun terus, antukna jaja mukakeun panon. Meneran bentak, jaja ningali Yanti keur ceurik balilihan bari nangkep kana awakna. Yanti, nah bisa ka dieu. Geuwat mangkat, bahaya lamun aya di dieu mah. Alhamdulillah Kang Ustatus eling kiwat inum ieu obat. Ceuk Yanti deui bari mikeun hiji ubar. Eta ubar teh lain ubar samanea, tapi mangrupakeun ubar Rusia hasil talungtikan para insinyur Amerika. Nalika jelema nginum ubar ieu, mangka saharita pasti cager panyakitna. Panyakit naon wae. Eta ubar teh ukur aya di para agen Rusia jeung ngagaringkeun ulut raheut atawa katembak sahari taun. Sanggeus nginum obat ngadadak jaja asa jagjag. Waringkas deui teu karasa nyeri deui dina urut disiksa. Raheut nu gudawang jeung urut katembak nu molongo ngadadak garing sahari taun. Tueuh getih nu kaluar deui. Hatur nuhun Yanti. Hidup geus 2 kali nulungan kuring, teuing kumaha kuring bisa ngabalesna. Cek jaja bari nyekelan pipi Yanti. Yanti anu dicekelan pipina wungkul oge geus pejaja geus bunga kacida. Awak ngadareg-deg hati ratug tutunggulan teu puguh lampah sakarpeug imut sakarpeug tugul bari beureum beungeutna. Red ka Nurul kebeuk jaja ngorijat
sabab manehna apa sadurul. Nah salira bet aya di dieu oge. Kuring lain umum ditewak ngan kuring arek ngabuktikeun heula yen kuring teu salah. Cek jaja bari tetep seukeut ka durul. Kuring tos apa? Kabeh jalan caritana tong salah sangka. Justru kuring datang ka dieu rek nyalametkeun Kang Ustad sabab Kang Ustad saksi kunci dina ieu perkara. Durul ngajentrekeun. Waktos naseep pamirsa. Cak kurang tunda di Hanjuang Siam, kurang tenden di Hantelem Sieun, tunda gesan alaeun, tenden gesan sampeureun, bangsa datang kurang samper deui permios.